Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang ti kelas 12 MIPA 8 bade mintonkeun drama pondok Abdi Nadia Salwa Mulyani janten si emak. Abdi Maulida Acara Saktia janten Wati. Abdi Alia Fakira Zahra janten Eha. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek. Mah bae di kantor tadi. Itu emang masalah. Geus kudu Tadi dia si Sandra teh apa? Itu udah jalan teh. Mak, dengekeun atuh. Kunaha? teuy nya teh didengekeun ai mah dieu ayeuna teh. Pan maneh teh geus kolot, lain geura kawin, anak lalaki. Nya bener cek mah pada teteh geus 30 tahun. Ya sabar atuh, kan sing ayeuna oge Wati teh keur neangan keneh lalakna. Can aya nu pasa kumaha? Nya ancan atuh mah. Wati teh hayang mata lalakina teh anu pas, anu cocok. Padi teh pikeun muka Oh, nya heueuh, han mama kahayang teh buru teh kitu neangan lalaki buru kawinan. Dalam kaundangan teh mah teh sok ditanya ku babaturan teh anakna geus kawin acan. Ani era mah teh. atuh mah da saha hayang. Nya heueuh ge mah. Wati dihayang atuh kan kawinan teh. Nya bener cek mah teteh geura teh amulan pasangan hirup teh mah jomblo wae. Tah dengekeun adi dewe. BH sabar. Teh geura asli Bezaan sabar kalinya. Wati teh neangan keneh lalakina. Cocok anu pas. Dan bola hayang papaduan lagi oge Ya geus. Ayeuna mah gerakeun kawinan yang lalaki lah bener pas neng. Da mah teh hayang buru-buru bukan bohongan. ngomongan cenah mikir naon nih si Mate. Ayo Lain ngomongan incu, kayak incu mah teh. Udah dincu anu lucu ya. Pokoknya namanya aya incu teh anu imut, lucu, jeung beuki sambal anu jika emak. Ai emak aya wae, manya ieu wae anu kudu resep sambel. Sambel. Ya heueuh ini kitu hayang nu kumaha? Anu jangkung gitu nu abe katempo perkasa. Iya di sarwana. Jangkung kos kumaha? Setinggi tiang listrik. Aya wae sayang. Nyampe be ganteng gitu atau naon gitu. Geus di ayeuna mah doakeun wae emak oge sarwana. Ya heueuh kumaha da doakeun bae nempel sih anu tanggung jawab anu pokona mah anu halus kaharupna. Geus atuh di ayeuna mah Wati teh arek fokus yang laki moal fokus ka digawe teuing gitu. Heueuh gitu. Doakeun wae. Geus pokona mah kumaha ku bapak didoakeun bae buru-buru menangkeun. Amin mah. Geus aya lah cuang ieu mah ya. Cekap sakitu ti urang hapunten bilih aya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.